Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang kanggo baraya akang, khusus di Tatar Pasunan, Tatar Jawa Barat, mungkin buana Panca Tengah. Dinten ieu saya simkuring saja ngadugikeun program anu tumali sareng kebudayaan, tapi dina bidang kebudayaan nyata ngajen budaya atanapi malire ajen budaya. Kumaha sajeroning malire ajen budaya teh? Naon wae nu kedah dipesek dina malire ajen budaya, mangga urang teraskeun kana hancagarapan simkuring. Wilujeng. Salah satu tokohna atanapi ketua pengurus HPDKI tingkat Jawa Barat regional oge di Kabupaten Sumedang. Mantena pengurus di Jawa Barat oge mangrupi pupuhu di HPDKI Kabupaten Sumedang. Nyata wasana Chef Haji Adit simkuring sok nyebat teh gitu we margi tangtosna ge ganjorna Yuswa semohon. Jadi sok rada pemenyebat Acep gitu. Salami ieu semohon urang painten terus tebihnya seserangan domba nyerangan domba ya dina acara ngarubat ajen budaya semohon. Jadi sisi naon atunya rumatin urang teh eta kumaha carana nonoman atanapi gambaran ngeunaan wasilah domba kasayan domba tumrap dipigandung deui sok mau biasa kapungkur ku sepuh-sepuh sadayana. Nah tapi satacan eta tangtu ngawanohkeun heula kalungguhan jenengan dalam sawangintenan kiat-kiat pengalaman tingawitan resep kanu domba Yuswa sabaraha dugikeun ka kiwari. Wah, sukses besar dengan domba. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi sadayana nepangkeun wasta simkuring Aditya Nugraha, sarjana peternakan. Alhamdulillah ayeuna dipercanten panginten janten ketua umum di HPDKI Kabupaten Sumedang. Oke di HPDKI Jawa Barat simkuring janten ketua 1 anu membidangi seding budaya nu aya di HPDKI. Kantos janten pengurus DPP HPDKI nasional nyepeng oge bidang seni budaya oge nyepeng Piala Presiden kaharesan dina ayeuna pisan pagelaran Piala Presiden anu kajilid anu kaopat simkuring janten ketua pelaksana penyelenggaraan. Padumukan simkuring nyaeta di Kecamatan Paseh Desa Lego Kaler. Mangga panginten saupami walawargi anu ngalangkung ka Paseh tiasa linggih ka Sindang ka Rompok aya kandang domba di Pengker. Salajengna panginten ngaturkeun nuhun oge ka Kang Surya oge tim dina ngaruat budaya anu tos kersa rurumpaheun ka kandang simkuring sakiayana hapunten Kang. Oh, sabar. Nahan. Sakitu panginten Kang. Ya pangwano ya. Nah, kapungkur nalika alit panginten teh juk-juk kieu salira di rumah Telakorama gitu nya. Saha nu paling berjasa dugikeun ka salira tetep agen dina peternakan sareng urusan domba ya. Semohon. Alhamdulillah Kang sejarah nama panginten pun Bapak kapungkur teh. Kirang langkung tahun 88 2000-an lah. Pun Bapak kanu domba. Ngawitan mung gaduh 2. Kawit mah tegaduh pangaresep nya namina budak ngora apa intinya kurang kali alit tegaduhnya pangaresep ukur ameng tapi di tengah-tengah kenakalan remaja pada saat eta simkuring ngaraos asal disalametkeun ku domba teh nya margi saatos pun Bapak kanu domba akhirna simkuring oge ngiring resep ngawitan resep teras panginten aya hiji tanggung jawab anu teu tiasa ditinggalkeun sareng ulah ku batur eta dina nalika marab domba janten paminu sanes mah arameng waktu sakola teh aya abdi mah enjing-enjing nyanak ampas tahu ka pabrik kuy sakola dicanak tah sontenna teh wongina ulah ku batur marab teh janten kurang tah tidinya panginten tapi alhamdulillah asa kasalametkeun tina pergaulan anu nya waktu salita aya oge lah Kang kenakalan remaja lah tapi alhamdulillah biasa mulai miara domba gitu kan sok sanaos panginten
abdi oge basicnya ngiring tipun bapak lah gitu kawit nama gitu. Tadinya mah alhamdulillah terus berkembang. Pondok panginten carita nama simpuring lepas di SMA, lulus SMA emut keneh cariosan pun bapak waktu sarita teh karena perjalanan ngawitan mah karena ngabeneula Kang langsung mulai budaya lah karena seni ketangkasan. Waktu sarita teh ngawitan berangkat di nol dugi ka kenging juara umum. Emut kene cariosan pun bapak tah cenah papah mah geus nepi naik ka gunung teh gitu. Nek ka mana wae jalanna pasti tujuanna ka gunung ka puncak gunung lah. Tah ayeuna papa geus nepi. Pek, papa mah mau ngamodalan, emut mung 7 Kang dari mate. Mung 7. Papa mah mau ngamodalan, pek we nu aya kembangkeun. Rasa maneh budak ora Kang. 2 lironkeun ka hiji gitu kanami artos. Pada akhirna teu satahun Doma seep. Seep Kang. Anu 7 teh. Anu 7 teh sanes namihan seep. Nah, tidinya we. Bagaimana berpikir karena abdi karasan nalika dina pendidikan oge sami. Alim kuliah Kang karena di SMA teh terus uninga artos tanya uninga bahwa hobi teh menghasilkan gitu. Alim kuliah namun pun bapak oge nu ngemutan cenah ka peternakan we atuh ka Unpad. Sedangkan abdi teh basic nanti SMA teh di IPS Kang, di IPS. Lebat ke peternakan teh manawi teh ngangon we gitu kan ya peternakan teh. Ternyata wah luar biasa penak sareng ilmu matematika, kimia, fisika. Teu itu interaksi pisan sareng ternak nama. Ya panginten orang dididik didinya janten sarjana teh bagaimana membangun suatu peternakan dan orang menjadi manajerna lamun teh mah kitulah kadinya panginten pernah cerita. Itu kan sejarah pondok nama lah gitu. Alhamdulillah. Mohon. Pami ninggal kana cariosan jumhur ti Amerika mah Profesor Robert ya. Itu kena kana sukuran tos 4 saliraya nanti. Soal hiji kadua katiluna tos kalewati saja sukuran anu dan kaopat. Namun bawiras ge aya hiji sisi anu emang di luar kontes sareng tangkas itu anu aslina ngarumat budayana eta. Nah, naon anu maksudna ngarumat budaya di mana agak serius nih ke Garut nalika visitasi domba ke Garut ya dinas peternakan salira ke Payun oge Kang sareng dibantu sareng Pak Dr. Adi Guntara ya. Nalika ke Garut wajah kita dongkap ka Pak Haji Ndin ya. Haji Ndin tadi apa Wanaraja. Wanaraja. Ai torojo murang kali SMA teh harus sekolah nyarana karung gitu nyanak ieu kosong gitu. Pak, itu barudak balik ke mana? Datrek mengaritkeun cenah. Bari sekalian mulih teh sekolahna nyana ke wadah. Di dieu. Nah, ini kan budaya. Nah, anu akang hoyong sakedik ageungna teh kapasitas PDKI teh nah aya teh kinerja kanggo ngarumat budaya eta kanggo manoman ya pengkaderan lah seperti itu. Mana ya. Tangtos panginten Kang pami bicara tentang HPDKI seharusnya mah luas lah ya Kang. Bagaimana himpunan peternak domba dan kambing Indonesia itu sangat luas gitu. Pami ningali tina ADAR teh sagala rupiah esensina. Namun bicara di Jawa Barat, HPDKI Jawa Barat teh gaduh budaya. Ya eta seni ketangkasan. Seni ketangkasan. Janten sate acan HPDKI aya seni ketangkasan nu janten kearifan lokal budaya di masyarakat oge panginten ditinggal sepuran terus aya. Nah, tapi HPDKI dirinya berperan sangat besar. Bagaimana budaya ieu henteu liar. Seharusnya memang ayeuna katawisna seni ketangkasan biasa digelar secara terbuka di mana saja kan. Di mana saja biasa terbuka tanpa judi ya. Tapi saur saha teh tiasa dijudikan tiasa. Pamit aya HPDKI gitu kan ya. Karena nu namina budaya kan. Pami budaya teu dipiara pasti liar lah intina kadinya lah gitu kan. Nah ku HPDKI cobi lah gitu kan didamel peraturan sagarupi janten bagaimana panginten peran HPDKI menjadikan hiji budaya ieu teh janten budaya sok sanos warisan ti leluhur tapi tiasa katampi ku sadayana kalangan. Oke, tiasa katampi ku di kalangan masyarakat ageng lah gitu. Alhamdulillah panginten tos dugi ayeuna ka kita Piala Presiden sagala rupi gitu. Tangtos panginten pramidinya. Nah,
peran HPDKI terhadap regenerasi Maurang Kali oge sami. Namun aya kakirangan Kang, ayeuna teh aya PR Kang HPDKI oge. Janten Maurang Kali ayeuna tiasa katawis pami di lapang doma, ayeuna mah 80% milenial. 20% sepuh gitu. Nah, tapi Maurang Kali teh langsung ka pusatna. Dalam artian nu tadi teh janten langsung mulai budaya. Nah, mulai resep kan seni ketangkasan teh. Berarti kan mulai budaya terus kenging baru Kali. Di tengah ancaman budaya-budaya lian kan. Eta hiji kabanggaan. Tapi cilakana oge menegatif nasor abdi. Maurang Kali teh henteu dibarengan ku pondasina. Ayeuna mah nyaeta henteu dibarengan heula ku mulai budidaya ternak domana gitu tah. Janten barudak teh jual kalapang, resep joget gitu kan. Ngibing jaipongan gitu kan. Tapi henteu kersa. Hanya sebagian kecil anu miara domba nu janten pondasina tina budidaya ternak teh biasa. Kayak tahun kula panggil. Sementara eta teh akar anu kedah di gitu. Ya. Namanya kasaran ketua umum ya. Domba teh sangat bisa dijudikan. Familiar. Emut kene nalika sate acan pamidangan dasa ya. Mohon. Masih suka kuping bobotoh. Seredan lah. Itu kan unsur judi. Semua. Seredan lah. Mereka itu unsur judi kan. Nah, tos sababar wangsulan simkuring nonton eta kecap eta tos daya itu. Berarti panginten HPDKI berhasil dalam hal itu gitu kan. Nah, namun baros aya deui kiat dan Kang Papayun Kemelang tadi kan budidayana ya barudak teu semua. Nah, kumaha carana ya paling peran serta HPDKI tidak mungkin hanya HPDKI kan. Pasti dinas oge terkait, pasti penten masyarakat pada umumnya itu penten mulai di seperti budaya anu intina murang kali nonoman di urang teu era nyana karinyang mohon sanes bade uih deui kana hitu kali itu namun ieu mah ada ieu pun anak itu jajan yuk dek bawa karung nah gitu kan dibantu dari rampayakan galang oge teu bisa nempas semua khawatir geus balik gitu kan. Nah intina sebenarnya menten deui ya kan seueur pangharapan kasalira utamana nyata penten ngalangkungan HPDKI dina ngarumat ajen budaya ieu. Nah budaya anu langsung ke puncak nama terus kekedah dicarioskeun terus berhasil. Nah itu budidayana itu tinggawitan kapungkur mah tapi emang apa sih kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kusalira terus kealaman 7 jadi hilang jadi ayat 32 ayeuna pamungkas kamandang sila Kang Salira Kang wargi sadayana oge nonoman ya pada intinya panginten disimpulin mah harapana bahwa pamit tina segi budayanya Kang pamit tina segi budaya seni ketangkasan di tengah pro dan kontra masyarakat terhadap pandangan seni ketangkasan tapi da tetep eta teh hiji budaya leluhur panginten anu aya di Jawa Barat. Intina mung aya di Jawa Barat wajib dimulai ku urang salaku urang Sunda utamina urang Sunda malihan simkuring kantos katarosan ku HPDKI Yogyakarta. Berapa biaya yang harus kita sediakan untuk menampilkan domba Garut dengan ketangkasannya di Yogyakarta. Berarti kan iya tos dilirikkan. Ku sabungan aja. Nah, piraku batur tos ningali. Piraku urang urang Sundana teu kersa ngamumule lah. Di tengah pro dan kontranya Kang, di tengah pro dan kontra. Tapi kan HPDKI sudah membentuk beberapa aturan sehingga dari segi animal welfare juga aturannya sudah jauh dari kata menyiksa hewan lah karena kita hanya menyalurkan naluri daripada hewan tersebut saja. Aya aturan disebut animal welfare. Jadi namanya animal welfare itu kesejahteraan hewan. Itu intinya. Tapi kan di tengah sisi panginten aya madorotna dari satu sisi ya. Tapi dari sisi yang lain ada terutama dari ekonomi ia sangat menguntungkan untuk masyarakat peternak utamina. Nah, dari sisi budidaya simkuring umajak oge untuk utamina nonoman ayeuna mikaresep kana seni ketangkasan ayo urang bangun sate acan micinta kana budayana urang ciptakeun heula budidayana kumaha setuju sanes ngigelan domba istilahna domba di lapang domba kasep tapi kumaha carana miara domba kasep teh kumaha komo panginten tina budidaya mah kumaha ngahasilkeun domba kasep teh tinggawitan proses tina perkawinan sagala rutina gitu. Nah karena HPDKI Sumedang ayeuna alhamdulillah
tos sarang dina sesarangan tos 2 tahun panginten ka uninga ku akang janten anu namina budidaya aya kontes naon. Saharusna kalau bicara HPDKI tangtos anu janten kontes saharusna di HPDKI adalah kontes ternak Kang. Janten oge ka Ais Pangampih nu aya di Promkopinda janten HPDKI sanes tangkas unggul tapi aya istilahna nu namina kontes ternak nyata nalika peternak nembongkeun hasil ternakna dina hiji Raja Kasep, Raja Petet, Raja Daging, oge Ratu Bibit panginten tanpa ditangkaskeun Kang gitu. Nah, ditilai adeg-adegna. Nah, justru panginten pami anu hoyong resep kana domba Garut kadahna sanes kalapang domba ningali tangkasna. Karena itu mah sudah proses akhir kan. Proses akhir juga budaya, tapi panginten ningali mun hoyong ningali bibit saya nya di dinya tempatna. Ngalian bahan saya di dinya tempatna. Margi nu nami Ratu Bibit pasti aya anakna tah gitu, istilahna mohon. Jangan sifat keibuan segala pina katawis di dinya. Katawis di dinya. Ya mudah-mudahan lah harapan ageng nama oge panginten pihak pemerintah istilahnya mengarojong para peternak dina segi budidayana sanes panginten sekarang simpuring yakin naon nu dicandak ka pamidangan entos janten domba janten kan nu karasep eta adalah hasil budidaya terbaik peternak. Setuju nya kan? Setuju bisa. Nah, tapi tidak semestinya domba Garut itu hanya untuk kontes kan. Nah, bicara tentang pemenuhan swasembada daging atau apapun itu ekah kurban domba Garut oge anu arawona anu untuk pedagingna seueur. Nah tapi untuk budidaya skala besar HPDKI juga peternak membutuhkan peran dinas pemerintah pasti ainu saya nama hasil budidaya terbaik pasti ka pamidangan pangaos nage awis tapi untuk pemenuhan daging sagala rupina tangtos panginten aya teh priyogi budidaya skala ageng anu dibantos anu dibina ku dinas gitu ya. Naong sakedik anu aya di Pangrasa di dieu ya. Deretan nu dugi ka mana? Ieu mah hampir rata-rata jajalon sadayana kan angkatan ayeuna mah. Mung aya panginten anu tos ngawitan di Cobian. Hiji dua aya 3 ekor panginten tos ngawitan. Cobian teh. Mohon. Ya. Karena alhamdulillah dina kontes ternak tos 2 tahun teh nya di antara juara 1, 2, 3 Petet sareng Raja Kasep mah aya wae lah kalang tidak. Alhamdulillah tapi hiji contoh panginten kangge hijinya kanggo murang kali teras ayeuna kangge nonoman anu hoyong diajar mun teh mah kitu mohon. Pami kieu tina 3 segmen benten oge segmen di podcast tetangga. Ya pas tetanggi. Yang tetap kalimah matuh teh kudu matih teh kudu matuh. Nah, teu ujug-ujug saliraga kagungan domba jiga kieu tanpa proses anu tadi teh bahkan mengalami kegagalan. Hilangna 7 jadi 0 kan. Nah, kemudian ayeuna bener dipelajari dan hasilnya seperti ini. Aduh pogot pisan Kang Haji ya sesarengan dan beberapa kapayuna mamugi wae urang jantenkeun hiji komitmen yang ngarumat ajen budaya ieu utuh menyeru gitu seserangan oke tampusna simkuring sareng channel di Abah Caca ya grup main tenan Abah Caca grup kedus channel salah satunya malire ajen budaya lebih atau ngarumat ajen budaya sakitu wae panginten pamirsa sadayana anu kadugikeun baraya akang ya di baraya akang simkuring nyapa sadayana ku baraya akang dina pamungkasna man we aya kata kunci kacindekan ti narasumber mohon HPDKI Sumedang, Hudang, Tandang, Makalangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.